Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna mulai di jero hate geus dunia makhluk pemajikan aca siji we Allah bakal nginah salat bakal nginah nikmat pasti jasa tambah 100% pasti nah lamun geus datang kadinya tak hiji waktu anu selalu jeung Allah dunia teu milu jabatan teu milu keluarga teu milu kahengan dunia teu milu diri urang we jeung Allah sat lagat ibadah bakal nikmat zikir ge ngeunaheun lain zikir cara urang kuari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah lain ngagandengan batur nanaonan batur keres aya nu gering nyeri huntu kagandengan ibadah sih ibadah tapi ngagandengan batur lain eta engke mah bakal da nikmat keduaan aja Allah illallah kebal teu kadenge sorana nu kadenge ai nu milu kuari urang nu mantak maca Quran teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang zikir teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang masyaallah kaganggu urang duduan jeung kabogoh urang bae ge nu mantak neangan nu poek bae eta teh bae duaan bae di pos kamling ieu teh kaganggu urang ka ditu yuk ka belah ditu ayu da hadap jembatan beusi anu liwat ka ditu yuk tungtungna di kuburan eta kunaon ku embung kajahoan ku sasa di jero di luhur kuburan los teu nganggap duaan di mana bae hayangna duaan bae embung kaganggu ku batur ulah aya nu milu ulah aya nu milu duaan bae bebas duaan mah dek nu luhur nu di toel dek di handap dek nu di tengah nu di toel dek nu mana ulah kanyahoan tuh urang ge jeung Allah ya dunia teu betah aing sebab keduaan jeung Allah aya makhluk teu betah aing keduaan jeung Allah nikmat jasa jeung Allah tah lamun aya jelema geus bisa kos kitu saha bae nu milu bakalna ka beulem ajul moal kuateun urang aing coba-coba lah cenah hayang nyaho nyana teh dianggap jelema luhur coba aing hayang milu jeung nyana sok sapoe teu kajawan 2 poe geus ulah ilu henteu neuk milu bae ulah ilu milu bae sakadele biasa bae ben kadele anu aslina moal kuat sebab naon salat eureun Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar cakna itu iraha eureuna nyana mah keur nikmat ka Allah urang mah mikiran iraha eureuna tolol teh coba tolol teh cara keur iraha ka Allah tuh nah kuari keur carita hijab hijab teh hahalang ketika urang ka Allah kahalangan ku dunia gerak urang leungitkeun di jero hati urang set hijab ka hiji eueuh urang mulai maju truk berangkat di ka Allah ka hijab ku makhluk aya bupatihan di hate aya gubernuran di hate aya presidenan di hate dan di hate aya lain buka iceun set makhluk Allah dua hijab bahala kurang maju kuari aya nafsuan nafsu iceuna nafsu jeung syahwat nafsu almaratu bisu iceun saya tahalang eta set maju urang
ningali jeung setan ngahalangan, setan ngagoda kieu diperangan ku urang. Ternyata setan bisa ku urang hahalang terus urang maju. Oh, ja ieu oreganan jeung Allah teh. Ketika disingkap-singkapkeun eta bakal kadeuleu ku urang, singkapkeun dunia jorekna bakal kanyawan sebab urangna geus ngarasakeun nikmat jeung Allah. Makhluk jorekna kanyawan sebab urang geus nikmat ngarasakeun jeung Allah. Urang bisa nyaritakeun nafsu. Lantaran urang geus pernah nyingkap ke nafsu eta bakal kanyawan setan nafsu eta. Atuh bakal kanyawan. Jelema kiceupna ge kanyawan, leumpangna ge kanyawan, make bajuna ge kanyawan. Ketika jelema make baju necis, kemudian make sesengitan, ieu teh kan kurang bisa dikajahokeun. Nu mantaknya make baju necis berangkatna ti naon ieu masalahna. Nu mantaknya make sesengitan sakitu hebatna naon. Buukna ge teu meunang aya hiji-hiji acan anu ka dieu. Rapih. Bila perlu make tukang bas coba panglempengkeun gitu. Nu mantaknya nyisiran sakitu rapihna sabab nyisiranana de ka mana? Nu mantaknya make baju moda gitu sabab make baju eta de ka mana? Nu mantaknya make sesengitan begitu dahsyat sabab make minyakna de ka mana? Encan kaartikeun kuari kieu. Ente eker make baju tuh kan make baju kemeja nu biasa di imah terus make samping nu biasa ke carita samping aya babaturan titit Liku ye jaem teh ban teh mesti kieu emang hayu urang berangkat ondangan wah kuari ketungguan jero ganti baju ganti samping. Nah, sabab ganti baju, sabab ganti samping teh ya, geus kajawan deuk kondangan. Kajawan kan ku urang. Nah, ayo mulai. Oh, berarti ieu make baju jeung make sampingna teh ya karena kondangan. Tinggal be diganjar apa disiksa, wallahu alam. Tuh kan? Tuh, ente isuk-isuk. Mandi. Teu sambarangan kan make baju. Make bajuna nu iya ya, nu mana nu coklat teh. Oh, PNS berarti. PNS kan. Berarti kan pakai bajuna teh disababan ku jabatan ya ada ka kantor. Kanyawan kan tina baju bae ge. Kanyawan. Naon sebabna aja pengen make bajuna jore lain karena Allah, nu bagus. Kanyawan kan. Emang teu gableugeun nya nama. Kanyawan. Lain tasawuf lain. Lain kicep tasawuf lain kitu lain. Emang teka beli nu mahalnya nama kanyawan dek ku mahal bae ge ku ahli hakikat bakal kanyawan dek kakarang pake bajuna doang kanyawan berangkatna sababna kumaha kanyawan sakicep dan teu kudu dibacak eta kakarak baju encan lempang ge lain deh lempang lain deh lamun lempang rada cepet eta teh geus jelas bakal aya kauntungan cepet lempang nah salamun leupat da lambat ditelepon ge Assalamualaikum ayana le padi pan can datang ge emang ka mana ye urang ujang cuman anu lah gereti heula bae geus kanyawan eta teh boga hutang gede kanyawan gairah hidup tidak ada gairah hidup eueuh kanyawan tidak ngomong tidak lempang tidak kicep emang teh kanyawan jasa Masya Allah luga glegek jelema teh kanyawan bajuna kanyawan make baju sebabna di deuleu sebab anu ngaberangkatkeun nya kitu teh naon sebab di deuleu sebabna pasti eta mau nyalahan Masya Allah naik motor kenceng batur nanya ge mau jalan mana kanyawan ieu kajen kuku mage boga janji jeung jahe di pengkolan
Oh, bener Pak. Siapa mana gairah amat kunaon sih kajawan kurang. Budak pemuda gairah. Gairah. Kamari masih seserian, tapi kuari kok bawa nak sia itu non karang gairah amat. Tah. Mending payah bae cek. Pan sia kitu amat. Aing boga kabogoh. Aing dikawin ka ku aing di kabogoh aing geus teh geus menjalin cinta geus 3 tahun. Ih, pokona geus hidup semati. Kolot aing ngajodokeun aing teu menang teu. Ka anak Mang Mukmin nu di pengkolan teh nya jibrud. Nya hideung, nya gede. Kolot aing si teh nyaho dedeleuan teu boga dedeleuan meureun pan aing sakit kasep teh pan anaknya aing teh. Kunaon dikawinkeun ka nu jore. Aing mantap ku gairah hirup. Tah kajawan sabab tu gairahna teh deuk dikawinkeun ka nu teu bogo. Coba lamun sia bogona gairah amat ieu lain deui. Emang aya naon ieu? Sia. Henteu aing aya nyawa aya naon? Wah nyawa bae ke belah. Coba lain deui sia bogona buringas asa kadeuleunan lain deui. Aing boga ka Bogo. Aju ka Bogo aing emang aing teu pati Bogo. Aju kalau aing ngajodokeun aing ka anak Mang Anu. Boh atuh teh mah nikelna ge 180 derajat jeung ka Bogo aing. Atuh aing daek. Ajun mah aing bebeja we ka Bogo aing bukan aku tidak cinta tapi kehendak ayahku. Gombal si aja setala laki garombal jasa. Iya, padahal mah cintaku tidak akan pudar di dunia wal akhirah. Tapi karena orang tua, masya Allah, saya kira aku lebih cenderung kepada orang tua, takut tidak dikasih takut tidak masuk surga. Saya kira sebab ada pepatah surga ada di telapak kaki. Dengan demikian mohon maaf. Oh. Tapi kan diriku sudah engkau renggut. Ini bagaimana ini pertanggungan jawabmu? Ini gimana ini? Pen, ini gimana Pen? Kita kan sudah 3 bulan. Siapa si Pepen goblok? Kalau urusan cinta mah gampang. Tapi ini gimana ini? Darah dagingmu. Aduh, udah. Kita ke dokter, kita gugurkan. Gairah hirup teh kajawan sabab anu ngagairahkeun anak sok nu mata kipu doli hujan-hujan ge berangkat bae diondang kanyawan kan orang dongkrak anu mantak daek bae nyana ka ditu naon udah begitu sia barangan bae nu mantak Pak Haji Pendi lamun diondang itu mamaca ka imah mano kame daek bae naon coba nu mantak daek karena juri atuh kajawan dek kemana bae lumpat kajawan sok aja ayo mantak ngahakekat ya ngahakekat lamun encan nyaho ulah sok hakekatan jadi hakekok mungkin jadi kangjeng atuh lamun nyana bisa ngagandakeun duit atuh teu taon make duit batur duit nyana bae ganda-gandakeun atuh kalau banting sedekahkeun kunaon make ngaganda-gandakeun duit batur miliaran eta deui anu nuturkeun aku goblok ku ali hakikat geus kajawan ya cinta dunia kanyahoan geura berangkat make pakaian eta naon berangkat na kadinya naon kanyahoan ti berangkat-berangkatna mantak teu meunang kebenaran kudu berangkat lamun kebenaran kan teu jadi sebab lamun kebenaran mah teu aya azam teu aya niat teu jadi tadi dileukeun berangkat dongkrak anu mantak berangkat naon jelema ibadah bae ka Allah
terbalik-balik ka imah di masjid bae ulah pajar tasawuf berangkat heula ieu budak di masjid bae naon sih naon teliti heula tasbih diputer-puter illallah salah setik masyaallah salah setik masyaallah ya Allah orang kaget di imana dicarekan bae pamajikan masyaallah ginggiapeun ngaranna ginggiapeun lain tasawuf pelampiasan moal wusul maksudnya moal wusul bener salaman dengan moal wusul atuh berangkatna kudu sadar deka Allah boga guru ke aya nu ngalempengkeun kanyahoan tuh mondok kan kanyahoan mondok Waalaikumsalam ya. Mana teh anu kula boga anak nyerahkeunlah ka kiai didikeun mudah-mudahan we jadi jelema nu saleh enggak sadaya-daya oh mangga mulus berarti mulus Assalamualaikum salam kiai boga anak sebel aja sagula kudu yang itu tilok digawe tilok naon kadana ngabantuan urang mah guys daripada hese ngondok we kurang bener mah bener ngan kurang jadi Assalamualaikum salam naon boga anak opat kiai anu hiji mah alhamdulillah anu hiji insinyur otakna ayaan anu hiji alhamdulillah sarjana anu hiji deui atuh usaha di imah ieu otakna kulon jasa kiai asana harapan ya hirup geus teh mah jang kiai bae ge sia lain dibere kos kitu tega pondok teh macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Nek masantrenkeun anak kiai. Nu mana lan? Ieu. Oh. Emang ieu teh sakola. Ah. Tas ditangkap polisi. Kasus naon tuh tangkap polisi? Ah, jaya kudu dibejakeun mah. Mimitina mah malingan anu kolot bae. Kabelah dia nu tatangga. Aja mabok malu. Geus lah temen dipaehan teh kodom sabodok kiai bae. Lebih parah kan tuh mah berangkat ke santri macam-macam aju kiai na atuh biasa baik kiai na mangan nyaho berangkat sama masing-masing teh kos kali itu sabab anu berangkat ke pondok kos itu sabab pakai baju eta sabab kos itu eta kajauhan tuh jadilah hakikat tek eta kan dibukakeun hijab ka hiji makhluk piceun hijab ka dua dunia piceun urang makin maju set ka hareup tilu nafsu piceun maju deh set setan oh wusul ilallah mal bisa dibarengan ku sasaha sanajan dibarengan ku urang secara zahir kebal-kebal manyana ngaleng moal kuat kajen kumaha sebab cek Kangjeng Nabi lima Allah waktun la yasau fihi malakun